Palalawur yo ngala eta euy. Yang celing di luhur tuh. Aduh, anjir. Seram euy. Seram. Kade coy, si murah ge nya. Bahayana karang tuh luhur pisan tuh. Aduh, keur ngala alpukat ieu teh, Cok. Heeh. Woi. Tuh geuning. Keur naon? Keur naon? Tong dipacekan. Kagantayangan niuni ka monyet ieu mah bener. Wah, bener. Aduh aing mah ada sekolah ya tuh aduh. Ya teh di Kampung Cibuntu mitra-mitranya sadayana tuh. Alhamdulillahnya di Kampung Cibuntu teh tuh. Duh, tepat panisan kadituna aya balong teh eta balong dah. Itu tempat nongkrong aduh. Panisan nya. Taya ya, nu namina Kang Agus Supiandi teh tak ieu tah. Taya tah nu Agus. Kang Agus Supiandi tah. Eta Kang Juta teh. Nah, ieu sok disebat Kang Juta teh ieu. Dina cariosna Kang Yames eta ieu teh. Bos preman nih. Jadi bos premana ya teh. Oh, nya dina cariosna Kang Yames. Dina carios rantau eta. Ya Kang Agus Supiandi ya anu jadi penjara teh. Ah, masih bebas. Jadi Kang Juta teh pemimpin preman ceritana teh di alun-alun kota Bandung. Mantap. Ya Kang Agus sami ya. Nah, itu antek-antekna juga ngalah apukat ayeuna. Boga jurus niuni monyet manehna mah. Gitu, eta. Tapi handap kan dia mah pengen jauh heula mana mah heula. Untung kararange mah nya euy. Mun aya kararange mah parah aing. Udah mana tukang kararange. Tukang ngusuh bener sok ngalah kararange wae. Kieu we minta nyamun kelarasan dinten Jumat masuk libur ngadongeng teh jadi ya, naon we di-upload gitu. Aduh itu hayam gara tingali. Aduh, mani marantem kitu eta hayam. Nyararongclo we didinya di tangkal sawo eta teh, tangkal sawo tuh. Mantap gitu hawan. Nyararongclo nadahan teh nya. Aduh.